Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing Kasadayana Sikuring Dina Ramadhani kelas 11 IPA 7. Dina waktu ieu bade ngadugikeun sawatara warta banjir dinten Kamis 5 Februari 2023 di Kabupaten Cirebon, Desa Barokaw. Naon yang menyebabkan banjir? Loba sampah di cai. Mana kejadian banjir? Di Warukagung. Iraha kejadian banjir. Tabu tilu enjin. Naon dampak banjir? Warga desa Warukagung. Naon banjir eta terjadi? Ya biasa akibat loba sampah anu buang sampah sembarangan. Kita mengatasi banjir. Ya ulah buang sampah sembarangan, buang kana tempatna, ulah kudu asal buang bae. Sakitu warta dina ayeuna Sikuring Dina Ramadhani abdi pamit undur diri hapunten dina sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.